ti wilayah aing. Kudu aya pesangon heula, aya liwat ka dieu. Kudu mere HP. Aya liwat ka dieu, Bang. Anu terbaru, Android terbaru. Anu hargana 18 juta. Udah dilakukan pokoknya mah ayeuna keneh. Sok ka di setorana. Da yang kau yang gelag-gelag mah. Lagu mencir ya. Tina, mau kemana teh? Bade Ameng kata Yuyus, Atanjil bade kamana? Teh, tahu nggak kemarin si Reja minta tambang, saya mah takut bunuh diri si Reja. Lah, nu bener, gitu gara-gara naon? Ya teh, kan si Reja tuh kemarin tuh gagal nikah, terus juga pengen balikan sama Teh Yuyus tapi ditolak. Mungkin aja si Reja tuh frustasi. Aduh muhunnya, pesan bade ayeuna ka Yuyus bade diwartoskeun ah. Ngantosnya Atanjil ayeuna tina bade ka Yuyus bunuh. Teh, saya mau ikut sama Teh Tina boleh nggak? Rek naon ngiring sareng tina teh? Ayeuna mah teh kayak ngiring, kayak wengi bae ngiring Ameng ka bumi tina. Asik. Jangan lupa ya Teh, sediain kopinya buat saya. Enak bae Atanjil mah bade ngopi di bumi tina. Tina mah sanes rek nitah ngopi. Tina mah bade nitah Atanjil nyuci piring sareng gelas kotor. Karena kamari tos diangge makan-makan sareng keluarga besar. Enak bae hoyong ngopi. Saya ketitipan omongan dari Dinda. Ketitipan omongan apa teh? Dinda tuh mau ngomong langsung cuma malu. Dinda tuh mau minta maaf ke Teh Yuyus, tapi takut Teh Yuyusnya marah. Padahal mah Dinda teh langsung nyarios wae ka Yuyus, dari dia mau marah-marah. Kan kemarin Dindanya mau nikah sama Aeja. Da Yuyus ge ngerti. Yuyus ge mau da Yuyus ge terang Aeja teh dijodohkeun ke orang tuana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tina enggal kalebet. Teteh, Yuyus, terang teu ayeuna gosip anu dirau? Emangnya ada apa teh Tina? Mun Tina ya gosip naon ulah sok bikin penasaran deh, naon? Duh, naonnya? Jadi kieu, tadi teh Tina patepan sareng Atanjil di jalan. Terus kumaha deui? Saur Atanjil teh tadi Areja nuju milarian tambang. Yang bener teh Tina buat apa? Saur Atanjil mah Areja teh bade bunuh diri. Gara-gara kamari dak sareng ditolak ku Yuyus. Aduh mah nya sampai bunuh diri, padahal mah nya Tina awal mah loba deuynya. Dilarang sanes ku agama Islam teh. Ai eta bami nu bunuh diri hukumna kumaha teh? Betul sekali, bunuh diri dengan alasan apapun itu dosanya sangat besar. Dan bahkan sebagian orang mengatakan orang bunuh diri adalah sudah tidak punya iman. Quran Surat An-Nisa ayat 30 menjelaskan, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau atau dengan benda tajam lainnya,
maka dia akan dihukum di neraka dengan benda yang sama. Padahal orang yang bunuh diri sampai mati tidak ada lagi kesempatan bertaubat baginya. Aduh, ronda itu udah datang dua puting teh euy. Aing besorangan, aduh, nyari po ieu mah. Aduh, sumpek ah di rumah terus mah. Mending keluar cari angin. Aduh, ada si Ririn. Pasti nanyain si Reja nih. Daripada keperjakaan saya direnggut olehnya, mending saya kabur. Ih, Atanjil, kan iya kunaon malah lompat teh. Kan dia udah kan. Aduh, kasihin euy. Daripada jebol, mending kabur aing mah. Kabur. Bener. Iya, Om Tanjil kabur. Adian kabur. Mani alimun pisan. Ngamprokun abi sareng aeja teh. Pokona mah awas. Dek dipilarian aeja teh sampai ke ujung dunia ge awas. Aduh, nabrak euy. Aduh, Padian maaf. Saya tadi takut dikejar-kejar sama si Ririn. Oh, kami gejel. Sarua ada udah kusiririn. Nak kami teh sieun jebolen. Jadi belumpat kami teh. Aduh, tapi Padian, saya kasihan sama si Ririn. Ayo tolongin yuk si Ririn, gimana caranya? Sarua Jil. Urang kesalak mau baturana hayang siririn gelewat waras. Tapi sababna kunaha Jil? Siririn jadi was kitu teh. Gara-gara naon? Jadi gini, Padian. Tadinya tuh si Reja tuh bawa air. Katanya tuh airnya tuh dari dukun buat melet Teh Yuyus. Terus airnya tuh diminum sama si Ririn. Terus sekarang jadinya tuh si Ririn suka sama Reja. Oh gitu Jil. Ya enggak, saya nama orang cuang bawa dari Siririna ke dukun itu. Orang minta diwaraskeun deui Siririna. Oh iya, setuju Padian. Ya udah, kita bawa aja ke dukun yang itu. Lebih cepat lebih baik. Ya Jil. Tong dililakeun. Karunya Siririna. Jil, anda kumbaran si Ririn. Dewek dekat endi kadinya. Saya juga mau ngobatin Ririn, Padian. Padian mau kemana malah ke situ? Emang Padian tahu alamat dukunnya? Ya untuk kan gitu Jil. Kalau gak tahu, Padiannya ke sini. Sini dulu Padian. Ini gitu Jil alamatna. Katakan peta, katakan peta, katakan peta. Ya udah, Padian. Ayo kita cari si Ririnnya. Nanti langsung ke rumah dukunnya. Ayo Padian. Ayo. Ayo Padian. Semangat, semangat, semangat. Yuk, semangat, 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 semangat. Padian, Padian. Stop dulu Padian. Itu kayaknya Ririn Padian. Ayah Jil, samarkan. Ya udah, ayo.
teuing heeh. Ayeuna ku kamejeng ku tanjuluk dianturkeun ka si Reja heeh. Heeh. Asal Ririnnya harus ikut sama saya sama Padian. Nanti diketemuin sama Aeja. Yuk. Geus pokona mah da kumaha na bage kumaha carana bage. Ayo nu penting katimu sareng Aeja. Yuk. Gil, bener itu jalan ka dieu teh. Mani parwa kieu teh mani serem. Iya bener Om, lewat sini. Ayo. Kacium ya ku aing. Bau-bau piduitan. Bangsa manusia. Si laing balik kandi. Jil, balik bayu. Aing masih ndehakan sia. Aduh, Padian. Kalau ngebantuin orang tuh jangan setengah-setengah. Biar saya aja yang pulang. Maaf, Padian. Babut, tong galak-galak teuing ka kami heeh. Kami nanti karunya ke budak ieu keur neangan dukun. Betere waras budak ieu teh heeh. Abut nyebut. Menituas. Ngan apa? Yang lewat ka dieu. Kudu aya syarat dah lewat ka dieu. Ieu ti wilayah aing. Kudu aya pesangon heula yang lewat ka dieu. Ngesok sebutkeun pagabut. Hayang naon bage ku aing bali tutugan. Kudu mere HP. Yang lewat ka dieu mah anu terbaru, Android terbaru, anu hargana 18 juta. Pian. Enggus, bikin bae HP nang kamari meuli teh. Enggus kami teh era kikina teh, hayang geura waras. Udah dilakukan pokoknya mah ayeuna keneh. Sok ka di setorana. Tah yang ku aing dilag-lag mah. Hajan rin aing demi sia HP anyar ku aing bikeun ieu. Sugan aing kagantian ke harian ulah katiwu. Gitu alus. Sok aya neuk liwat ya, sok ka ditu liwat. Tapi awas bae mun HP na aya minusan. Ku aing sadua. Modal. Ini sata mah sok we cek sok puasna. Bisa main ML eta mah aslina teu bobodo urang mah. FF bisa kalau PUBG nya. Mohon eta mah no minus tapi ieu Hayang cek ode. ini mama ayeuna mah euy kabeli boga HP nu kieu teh euy. Ah, wang main ML aing ah. Serang. Ya. Alah euy. Ngagor kieu alah. Beak kuat tadi mah euy. Wang mah ka counter ah. Ya. Awas, ngirakan masih ngompol. Kayak bujal aku aing. Ya. Bogok lele beran cepat bogok lele gabus tarapo cepat lele bandar lele bogo beron cepat lele bogos nani bogos cepat lele beron cepat lele bogos lele. Iya juga nama dukun katanya. Padokon. Ubaran kami. Gara-gara hidup saya di si Reja nang limbah dukun teh. Kami jadi bawa ke Aeja. Baik. Kami tegas era. Padokon, ubaran kami. Punten,
eta waos nyebrot kanu pangambung abah. Ai abah mah teu naon, han cuman paur bisik disangka corona. Oh, Bah, punten ieu mah nya. Eta make up nang saha? Nyaho, ieu mah make up sorangan. Nyaho engge siga anjing bulldog. eta mah masalah gampang. Gampang sok diwarakin ku abah. Eta mah masalah gampang sok si Ujang bisa waras ku abah asal abah mementa bayarana ka hayang abah. Sok, bah. Hayang naon mah ge ku urang ditutugan penting babaturan orang waras yo. Persyaratan abah mah gampang. Abah minta sawah 5 hektar. Tapi abah hayang sawahna deket jalan sampai usum panen abah teu manggulana teu karasa capek. Ceung. Henteu jijing lebus. Geus kajen bah. Dek naon bage dek sawah 5 hektar dek naon bage kami boga sawah 5 hektar mah anu emak kami. Nu penting ayeuna di bare jajampeuna kumaha. Bageuet. Hitso. Loris Kemuni. Tang cekeng seninen. Legus pendara. Digerebon sedikit lagi deuna. Sepumbun cendeleri. Akang Sunin Cipedol. Rendang, nasi padang. Cendelo. Aduh, Padian. Kemarin di. Nah, ieu make topi. Aduh, bah. Padian. Nuhun ya. Geus ngawaraskeun kami. Tadi nama men era euy. Buak penyakit gitu teh. Nuhun ya bahnya. Geus ngawaraskeun, Padian. Ayeuna mah si Ujang geura arwi bisik ayeuna naon di jalanan bisik teh salamet datang ka imah. Ayeuna mah abah bade muli. Abah bade ndek meser bibit jang tebar isukan boga sawah 5 hektar. Kameranya. Oke. Cendol. Aki, silaing malik sembarongkoy gitu. Naleng ngejerok di imah. Memiangan babi silabu ke kasandu. Sahanu. Harimah. Agar anak. Aki, ada mole bibit parejong. Iyo, tebar isukan boga sawah 5 hektar. Daripada si Ujang ulin batu pukul untad lantut kali itu kadi mending kana digawe jeung aki di sawah aki nu anyar euna 5 hektar biayana an murah meriah. Lamun bener si Aki boga sawah isukan urang ngalangil digawe ajeng si Aki soalna urang geus bosen ngenta baduit ka mama jeung ka apa. Aduh, si Ujang eta bos namanya bau pisan ka abah ka pangambu abah. Ni bau pisan jengkol. Pasti si Ujang tos ngadahar kerupuk jengkol len. Tak kejog bumi. Ya. Abah. Di dieu teh urang teh geus dapat bacot dah. Geus ayeuna mah tunjukkeun sawah si Abah Dindi. Ayo. Tunjukkeun. Wah, abah ayeuna di Argapura. Argapura kotana yang Majalengka. Batin teh sok asa kasiksa. Lamun anjeunna geus nyen luka. Dia yang selalu buatmu menangis. Dia yang selalu buatmu terluka. Seharusnya akulah yang jadi kekasihmu, bukan dia yang selalu. Om, gimana
kesannya kali ini? Aing teu kuat aslina, teu kuat ku Galaxy Jelly mun bau banget belum kebuan banget eta kelak diumbar kitu maneh nag kana kieu kaja jatuh ka hulu hate maneh bokcot. Guys, ini mah kan kalau artis yang aslinya tuh kalau dangdang tuh harus didangdain, ini mah sendiri dangdang sendiri ya teh. Kerang.